Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal fi ahkamil i'tikafi anu tetep pasal dina martelakeun pirang-pirang hukum i'tikaf. Wa huwa sareng ari itu i'tikaf lugotan ceuk lugot al iqamatu eta cicing ala syai'i kana hiji perkara min khairin nyatana tina alus aw syarin atawa tina goreng. Wa syar'an jeung ari i'tikaf ceuk syara iqamatun eta cicing bi masjidin di masjid bisipatin kalawan make sifat mahsusatin anu ditangtukeun. Ieu pasal teh mertelakeun hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf teh aya 4 nya. Hiji wajib lamun i'tikafna dinadarkeun. 2 sunnah. Ieu nu jadi hukum asal. Jadi hukum asal i'tikaf sunnah. Katilu haram. Eta i'tikafna awewe anu henteu diizinan ku salakina. Kaopat i'tikaf teh hukumna makruh. Eta awewe ngora anu diidinan ku salakina. Nah, jajaran kadua ti handap di ujung. Wa ahkamuhu sareng ari pirang-pirang hukum i'tikaf arbaatun eta aya 4. Fa innahu maka saestuna itu i'tikaf qad yakunu eta rajeun bukti itu i'tikaf manduban eta anu disunatkeun. Wa huwa jeung ari ieu mandub al aslu eta hukum asal pihi dina i'tikaf. Wajiban sareng kaduana i'tikaf anu wajib bin nadri kalawan dinadarkeun. Wa haraman katilu i'tikaf haram kama idza takafat seperti yen di mana-mana i'tikaf saha al mar'atu awewe bi ghairi idni jaujiha kalawan teu aya izin salakina itu mar'ah. Wa makruhan jeung katiluna i'tikaf anu makruh kama takafat saperti yen i'tikaf saha datul hayati awewe anu boga tingkah anu boga pirang-pirang tingkah bi idni ajwajihinna kalawan izin pirang-pirang kalawan izin salakina itu datul hay'ah. Wala yakunu jeung moal bukti i'tikaf mubahan eta mubah li anal qaidata karna saestuna qaidah annama eta saestuna perkara asluhu anu ari asalna ieu ma annudbu eta sunat la ta'tari eta teu datang hi kana ma naon al ibahatu wenang. I'tikaf ceuk lugot mah al iqamatu ala syai' min khairin aw syarr. Hartina ngalanggengkeun kana hiji perkara rek alus atawa goreng, rek di masjid atawa lain di masjid, rek netepan kana sifat anu tangtu atawa henteu. Eta i'tikaf ceuk lugot. Tingali sarahna ceuk lugot. Ae al mudawamah al iqamatu ala syai'i teh ae al mudawamah ngalanggengkeun. Ae al mudawamatu tegasna ngalanggengkeun wal istimroru jeung kontinu tumrus alaihi kana itu
sawaun eta sarua bae kana bukti itu bimasjidin eta tetep di masjid aula atawa henteu ieu masjid bisipatin kalawan sifat mahsusatin anu tangtu nu ditangtukeun aula atawa henteu ieu sifatin mahsusah palmana makari makna al-lugawi bangsa lugoh am wa talih umum minal makna syar'i tibatan makna syar'i kama seperti perkara huwa nuriya mal galibu eta galibna wa qalu min khairin aw syarin bayanun eta pertelaan li syai' kana hiji perkara paminal khairi maka eta tetep tina sawarehna kaalusan qauluka ari ucapan anjeun i'takabtu i'tikaf kuring ala ibadatillahi netepan kana ibadah ka Allah ay aqamtu tegasna ngadegkeun kuring alaiha kana itu ibadatillah wa minas sari jeung eta tetep tina sawareh nu goreng ma ari perkara fi qaulihi dan dawuhan Allah taala lan nabroha moal eureun-eureun urang sadaya alaihi kana itu amal akipina bari anu netepan kabeh hatta yarji'a sehingga yen balik ilaina ka urang sadaya saha Musa ayalan nazal tegasna moal eureun-eureun urang sadaya ala ibadatil ijli netepan kana ibadah kana patung anak sapi kana ngibadahan patung anak sapi mukimina bari anu cicing kabeh hatta yarji'a sehingga yen balik ilaina ka urang sadaya saha Musa ari i'tikaf eta teh sawareh tina ta'abud gawe ibadah namanya tuluy ari i'tikaf ceuk sara i'tikaf ceuk sara mah iqamatun bimasjidin bisifatin mahsusah cicing di masjid kalawan netepan sifat anu tertentu qaluhu wasar'an bimasjidin bisifatin mahsusah istamala ngurung naon hada ta'rifu ieu ta'rif ala arkanil i'tikaf kana pirang-pirang rukun i'tikaf ala arbaatian opat wahia jeung ari arbaah al-lubsu eta cicing hiji tah rukun i'tikaf teh cicing wal masjidu jeung kaduana masjid ai masjid teh al mu'takafu anu dipake i'tikaf naon pihi ieu masjid tilu wasahsu jalmana al mu'takifu anu i'tikaf kaopat wan niyatu jeung niat lakin ba'duha tatapina ari sawarehna itu arkan bitoriqi tasrihi eta tetep kalawan perjalanan mertelakeun wan niyatu jeung niat alati anu asaro ngisarahan musannif ilaiha kana itu niat biqoli kalan dawuhan musannif lapad bisifatin mahsusah wal i'tikafu jeung ari i'tikaf sunnatun eta sunat mustahabatun anu disunatkeun fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wa huwa jeung ari itu i'tikaf fil asyri dina 10 al awahiri fil asyaril awahiri dina 10 peuting pirang-pirang anu akhir min Ramadana tina bulan Ramadan abdulu eta leuwih utama minhu tibatan itu i'tikaf fi ghairihi dina lian asril awahir li ajli talabi lailatul qadri karena arah-arah nyuprih lailatul qadar wahia jeung ari itu lailatul qadar ingda Syafi'i mungguh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anu amin munhasiratun eta anu narima karingkas
fil asril awahiri dina 10 peuting pirang-pirang anu akhir min Ramadana tina bulan Ramadan. Pakulu lailatin atuh ari saban-saban peuting minhu tina Ramadan muhtamalatun eta anu dipanteskeun laha pikeun itu Lailatul Qadar. Lakin layalial witri tetapina ari pirang-pirang peutingan anu ganjil arjaha eta pangka arep-arepna itu Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri jeung ari pangka arep-arepna pirang-pirang peutingan witir Lailatul Hadi eta malam ka-21 awis salisi atawa malam 23 malam katilu wal isrina jeung 20 jadi malam 23. Itikaf teh hukumna sunat tur diperdih ku sara. Bari sunatna teh dina saban-saban waktu. Ngan itikaf dina 10 poe akhir Ramadan eta leuwih utama. Naon sabab pangna leuwih utama? Sabab bari ngarep-ngarep kana Lailatul Qadar. Saur Imam Syafi'i, Lailatul Qadar karingkes dina 10 poe tina akhir Ramadan. Maka tiap-tiap 10 akhir Ramadan mah eta teh pantes kana jadi Lailatul Qadarna. Ngan pedah saur anjeunna peuting ganjil eta leuwih ka arep-arep. Maka ku sabab ieu pisan iktikaf 10 akhir bulan Ramadan dihukuman leuwih utama. Eta leuwih utamana teh ku pedah bari ngarep-ngarep Lailatul Qadar. Qauluhu fi kulli waqtin ay lailan tegasna na waktu peuting. Lailan tegasna eta peuting kana bukti itu waktu lawan naharon atawa eta beurang. Fi Ramadan dina bulan Ramadan wa ghairihi jeung lian Ramadan. Hatta auqatil karohati sehingga pirang-pirang waktu makruh. Wa ing tahara jeung lamun ngenya-ngenya jalma nemen-nemen ngenya-ngenya ha kana itu karohah punten sanes lamun wa in tahara jeung najan ngenya-ngenya jalma ha kana itu karohah maksudna teh ngahajakeun we datang ka masjidna teh na waktu makruh gitu tetep eta teh itikaf mah jadi gitu. Wa dzalika jeung ari itu lailan al liitlaqil adillati eta karena mutlakna ngadalilan. Wa qad warada jeung nyata datang naon anna Umar saestuna Umar radhiyallahu taala anhu amin. Qala ngadawuh Umar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saestuna abdi nadartu eta nadar abdi an atakifa kana yen iktikaf abdi. Lailatan dina hiji peuting fil jahiliyati di zaman jahiliyah. Qala Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upi kudu nyumponan anjeun binadrika kana nadar anjeun Pak takapa tuluy iktikaf Umar lailatan kana sapeuting dina sapeuting. Wa hadza jeung ari ieu kaul Umar qala Umar mimma eta tina sawareh perkara ya dulu anu nuduhkeun ieu ma ala annahu kana saestuna kalakuan la yustaratu eta teu disyaratkeun naon as-saumu puasa fil i'tikafi dina i'tikaf.
10 menit memeh adan, maka eta teh diniatan itikaf jadi itikafna. Teu kudu ngadagoan ke bulan Ramadan. Terus kana qauluhu li ajri talabi lailatul qadri. Aya li ajri talabil itla'i tegasna karena arah-arah nyuprih ningali alaiha kana itu lailatul qadri. Payuhyi maka ngahirupkeun jalma ha kana itu lailatul qadri. 5 karena perkara fi sahihain. Lapad man ari sajalma koma eta anu salat man Lailatul Qadri dina peutingan dina Lailatul Qadar imanan karena iman wahtisaban jeung karena nyuprih karena Allah gupiro tah dihampura lau pikeun man naon ma perkara dosa takodama nu ti heula ieu ma min bihi nyatana tina pirang-pirang dosana man. Wa a'la maratibi ahyaiha jeung ari pangluhurna pirang-pirang martabat ngahirupkeun itu Lailatul Qadar ayyuhya eta yen ngahirupkeun jalma kullal laili dina saban-saban peuting bi anwa'il ibadati ku rupa-rupa ibadah. Kasolati seperti salat wal qiraati jeung maca Quran wa kasrati duai jeung ngalobakeun ngadua al mustamili anu ngawengku ieu doa ala qaulihi kana omongan jalma lapad Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa awsatuha jeung ari pertengahanana itu marotib ayyuhiya eta yen ngahirupkeun jalma ma'domal laili kana gegedena peuting bima kalawan perkara dukira anu dicaritakeun ieu ma. Wa adnaha jeung ari pangrendahna itu marotib ayyusalliya eta yen salat jalma al isya'a kana isya fi jamaatin dina berjamaah wa ya jama' jeung ngajam jalma ala salati subhi kana salat subuh fi jamaatin dina berjamaah wala yahtasu jeung teu narima tangtu naon padluha kautamaan itu Lailatul Qadar biman ka jalma itola'a anu ningali man alaiha kana itu Lailatul Qadar. Bal yahsulu balik tahasil liman pikeun jalma ahya anu ngahirupkeun man ha kana itu Lailatul Qadar wa in lam yatla jeung najan teu ningali man alaiha kana itu Lailatul Qadar. Hilapan bari nyulayaan liqauli Nawawi kana dawuhan Imam Nawawi fi Sharh Muslim wala yanalu jeung moal ngarawat moal menang padlaha kana kautamaan itu Lailatul Qadri saha ilaman kajaba jalma ittola'a anu ningalikeun hukaman sa Allah Gusti Allah alaiha kana itu Lailatul Qadri. Naam bener haluman ari tingkahna jalma ittola'a anu ningali man alaiha kana itu Lailatul Qadar akmalu eta leuwih sampurna ida koma di mana-mana ngadeg jalma man biwadoi pihak kana pirang-pirang pagaweanana itu Lailatul Qadar. Wa yundabu jeung disunatkeun naon ihfa'uha nyumputkeun itu Lailatul Qadar liman pikeun jalma ro'a anu ningali man ha kana itu Lailatul Qadar. Li annaha karena saestuna itu Lailatul Qadar padilatun eta padilah kaunggulan. Jadi lamun urang ningali kana Lailatul Qadar ulah dicaritakeun ka batur gitu. Wal padilatu jeung ari padilah yambani eta narima ngadeg
yang baginya nya tuh yang bagi teh naon sok rek yang bani yang bagi dan urang mah yang bani teh lamun yang bani eta narima ngadeg lamun yang bagi eta misti naon katmuha nyumputkeun na itu padilah wahia jeung ari itu Lailatul Qadar afdalul layali sanati eta pangutamana pirang-pirang peuting dina sataun pihakina dina hakna urang sadaya lakin ba'da Lailatul Maulidi tetapina dina sabada peutingan medal asyarifi anu mulia wayali jeung nyanding Lailatul Qadri kana Lailatul Qadar naon Lailatul Isra'i malam Isra summa Lailatul Arafah tuluy peutingan Arafah summa Lailatul Jumat summa Lailatul Nisfi tuluy peutingan si nisfi nya min Sa'bana tina bulan Sa'ban wa amma baqiyatul layali jeung anapun ari sasesana pirang-pirang peuting fahiya tah eta ari itu baqiyatul layal mustawiyatun eta anu sarua walailu jeung ari lael afdalu eta leuwih utama minan nahar tibatan berang wa amma pihaqihi anapun dina hakna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal afdalu maka ari nu leuwih utama Lailatul Isra'i eta peutingan Isra wal Mi'raj li annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a eta ningal Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ka pangeranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piha dina itu Lailatul Isra wa inna makanat jeung pasina bukti itu Lailatul Qadar afdalul layali eta pangutamana pirang-pirang peuting pihakina dina hakna urang sadaya li anal amala karna saestuna amal piha dina itu Lailatul Qadar khairun eta leuwih alus minal amali tibatan amal fi alfi syahrin dina 1000 bulan kama qala Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr aya al amalu tegasna ari amal piha dina itu Lailatul Qadar khairun eta leuwih alus minal amali tibatan amal fi alfi syahrin dina 1000 bulan laisa teu aya piha eta tetep dina itu alfi syahrin naon Lailatul Qadri Lailatul Qadar wa sumiyat jeung dingaranan itu Lailatul Qadar bidalika ku itu Lailatul Qadar li annaha karna saestuna itu Lailatul Qadar data qadrin eta anu ngabogaan darajat martabat wa syarafin jeung kamuliaan awali takdiril asya atawa karena ngira-ngirakeun pirang-pirang perkara kama qala Allah piha dina itu Lailatul Qadar yupraku diputuskeun naon kulu amrin saban-saban perkara hakimin anu dikukuhkeun padomiru makari domirna rojiun eta nu balik ya domir ila Lailatul Qadri kana Lailatul Qadar indal jumhur al mufassirin wa ba'duhum jeung ari sapalina ulama rojiuhu eta ngabalikeun kana itu domir Lailatan nisfi kana peutingan satengah min Sa'bana tina bulan Sa'ban patuqaddaru maka dipasti naon al asya'u pirang-pirang perkara wa tasbutu jeung tumetep itu asya pisuhupi dina pirang-pirang buku piha dina itu Lailatul Qadar wa tusallamu jeung dipasrahkeun itu suhub li arbabiha ka anu bogana itu suhub minal malaikati nyatana ti malaikat pi Lailatul Qadri na peutingan Lailatul Qadar wa hiya jeung ari ieu Lailatul Qadar min khususiyati hadil ummah eta tetep tina sawareh pirang-pirang kahususan ieu umat wa hiya jeung ari ieu Lailatul Qadar baqiyatun eta anu tetep ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah wa ma waroda min rab'iha pamanahu rab'u tayyiniha
wa ilmuha bihususiha li annaha rufi'at min asliha wa min alamatiha jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang ciri na itu Lailatul Qadar annaha ari saestuna itu Lailatul Qadar takunu eta bukti itu Lailatul Qadar la harota eta henteu panas eta tetep wala barota jeung teu tiris teu tiis eta tetep wa ang tatlu'a jeung yen bijil naon asamsu matahari naon teh Mang sobihataha dina subuhna itu Lailatul Qadar baydoa kalawan bodas laisa teu aya piha dina itu samsu naon kasiru suain loba sorotna wa yundabu jeung disunatkeun naon aya zahida yen sungguh-sungguh saha sujalma fi yaumiha dina poenan itu Lailatul Qadar kama yazahidu saperti yen sungguh-sungguh sahos fi lailatiha dina peutinganana itu Lailatul Qadar ai prodihi tegasna ganjilna itu asril akhir wa ajwajihi jeung pirang-pirang jangkepna jangkep bilangan genep itu asril akhir palaparko maka teu bedana eta tetep bainahuma antara itu ifrad wa ajwaj bihtimali kulin dina narima pantesna saban-saban sahiji laha pikeun itu Lailatul Qadar wa in kanat jeung najan bukti naon al autaru pirang-pirang anu ganjilna arjaha eta leuwih ka arep-arepna itu Lailatul Qadar hanapeun syair ya qauluhu wa arja ay kama yadulu lil awal naon khobaru saykhani walisani naon khobaru Muslim wa ani bani Abbasin annaha saestuna itu layalil witri Lailatul Sab'in eta peutingan ka-7 wa isrina jeung 20 ahdan karena nyokot min qauli tina dawuhan Allah ta'ala bari malur Allah inna anzalna fi lailatul qadr ila salamin hiya fa inna kalimata hiya maka saestuna kalimah lapad hiya as-sabi'atu eta anu ka-7 wal isruna jeung 20 min kalimati surati tina pirang-pirang kalimah surat wahia jeung ari itu layar wahia jeung ari lapad hiya eta nu kinayatun eta kinayah an Lailatul Qadri tina Lailatul Qadar walahu jeung eta tetep pikeun i'tikaf aya lil i'tikafi tegasna pikeun i'tikaf sartoni ari dua syarat ahaduhuma ari kahijina itu sartoni an niatu eta niat wayanwi jeung niatan jalma pil i'tikafi dina i'tikafna al mangduri anu dinadarkeun al faridata kana fardu wasani jeung ari nu kaduana al-lubsu eta cicing fil masjidi di jero masjid walayakpi jeung teu cukup fil lubsi dina cicingna naon qadrut tumaninati saukuran tumaninah balik ziyadati balik tak cukup ngaleuwihan alaihi kana itu qadrit tumaninah bihai suyusama kusakira-kira yen dingaranan naon dalikal lubsu itu cicing ukupan kana cicing